Katakan lamun deket jeung karamat, ulah loba khawatir. Hidup memang terasa pahit, tapi belajarlah dari kopi bahwa yang pahit masih bisa dinikmati. Asli memodalkan keyakinan. Wah, bohong ya santri. Tidak perlu dari nakli, dari akli dari dia. Hidup mah. Urang mah kada teu tengah berpakaian, bisa ka timur, bisa ka barat. Bayangkeun dia tolong. Ada suaranya. Dia akan sedang baik tuh, Ben. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القدرة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العظم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para masyayikh, para abuya, para habaib, para kiai, dino anom sampai kanu sepuhna, keluarga besar Karamat Combong, sanajan dari sebutan ngaranna kabeh insyaallah diangkat sebagai guru kula. Mugia sadayana sing dipaparinan sehat walafiat. Aparatur pemerintah, Bapak Kapolda, Bapak Kapolresta Serang atau yang mewakili teristimewa segenap santriin santriat. Mudah-mudahan orang kumpul kabeh dina ieu tempat sing dibere secercah cahaya atas barokah karamat-karamat nu dihaolan ku urang. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat rawuh salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ulama kadieu teu niat rek ngaji, ulama silaturahmi. Ieu santri kabeh geus pinter ngajina, kasohor, cangkuru baros combong palinter santrina. Sebab santri di dieu mah santri sabulan ge langsung katalar juru imah. Sanajan bari kitu saeutik harapan urang. Mudah-mudahan ku berkahna Abu Yasidik gaduh masalah segera dicairkan masalahna. Kemaido kak boro-boro ngaji ngunu digegate ku berkahna karamat sanajan geus 70 tahun leuwih jasadna wafat tapi bisa keneh maraba nu hirup. Alhamdulillah. Katakan lamun deukeut jeung karamat ulah loba khawatir. Hidup memang terasa pahit, tapi belajarlah dari kopi bahwa yang pahit masih bisa dinikmati. Dia madang hadir ceramah dong ngomong bedul baik. Jalma nu aya di dieu kabeh meunang ngagerakkeun Allah, titah
kabogoh Allah. Kita ngahormat bebene Allah. Matakan hirup mah kudu diajar leuleungan. Bener leuweung dia. Ampura mang ya, ulama ngomong kieu, anggap ae medan leupas. Saha nu nyangka rek aya papimblok di dieu? Saha rek aya nu nyangka loba mobil mewah rek datang ka dieu, lembur ka jauhna peta. Tapi ini kenyataan, guys. Sanajan aya di liang lini, sanajan aya ditungtung dunia, jalma bebede Allah mah bakal ditutur-tutur. Matakan urang ka dieu rek nuturkeun abuya. Mudah-mudahan masuk kana qaidah at-tabi'u tabi'un. Jalma nu ikut serta mudah-mudahan diakurkeun dina martabatna. Amin. Ayeuna mah Mang, urang masantrenkeun anak, ulah boga niat hang jadi kiai. Kabeh santri masantren, moal kabeh jadi kiai, atuh kabeh jadi kiai hayang loba saingan tolol. Ini soal masa depan, bro. Sehingga emang diharapkan salah hirup bel. Wah, tabarakallah. Dulu dia Kapolres tadi pakai cocokan kok lol dia. Mudah-mudahan Pak Kapolres Pak Kombes ya, sing panjang umurnya. Kalau tuh Bang Separa ya, tinggal manehna ada sorangan. Terus ulama ke haji son haji kayak mah idkhulus surur bae ngahibur santri ipan beget-beget bermasalah kabeh. Allah. Kang. At-tabi'u tabi'un. Jalma nu iiluan mudah-mudahan disalwakeun dina martabatna. Kalau urang mah kieu masantrenkeun anak sederhana bae. Mudah-mudahan wasilah anak masantren dipagahan ngaji di pasantrenna nalika urang pupus, nalika urang wafat aya nu neruskeun sujud urang ka Allah. Aya nu neruskeun ibadah urang ka Allah. Heuh paneta ngadidik anak teh hese. Teu kabeh jalma di pasantrenkeun betah henteu lah utuh di pangeran ka mah. Panae nu kieu di pasantrenkeun dua mobil nganterkeun. Kolot mah ngobrol keneh gitu anak mah naik motor. Hese sih ngajurna teu diadanan komat doang. Masyaallah. Hayang katurut ku anak teh gati. Lamun hayang boga anak turut teh hese. Lamun hayang boga pamajikan nurut gampang, kawin bae nu pecak. Allahu Akbar, masyaallah. Sosok Abu Yazidi ulah-ulah anak incu turunanana. Deung-deungeun bae nu masantren ka anjeunna kabeh dari kiai. Masyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan ya kula ge nya sing dia kusantina ya ku Abu Yazidi. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Zaman kiai mah jalma pagagas gagah mobil. Pagagas gagah imah. Dulu sampai jalan kabaros, imah kilo 30 beri tanah bebek. Dusun. Tuh hadir mah tuh cara iringan Kapolres, tarungkul dan jeruk dan sapiring. Kaki malah kudu ceramah diajar kos kieu, asal dapat ngising tai dah kudu. Tapi saeutik dah kudu inget. Iya tak duit kurang, pakaian kurang, jaga mahnya, tahu hartian. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Allah itu tolong kan? Ada berapa ibu nyamuk jalan banyak? Hati-hati dengan mulutmu mas. Jangankan manusia, ikan pun kalau tidak bisa jaga mulut mati dipancing kawan. Kenapa sih lauk kae? Sebab diusap calangat. Gak bisa jaga mulut, kayak babe jalan kan tukang usap. Lamun ayam nu usap lauk bangkem. Hati-hati dengan mulut kamu.
Ketika hati yang terluka, luka itu tak punya suara karena terkadang air mata jatuh tanpa bicara. Jaga mah anak nu dibangga-bangga deh, anak aing mah luhur sarnaja. Anak aing mah ahli teknologi, totongkol diasupkeun jeung kalian keluar can dentis dah. Duit nu dibangga-bangga kurang, masya Allah tabarakallah, duit nage asal hujan dipoe-poekeun anyiru, asal pusing rehe di imah, jalma dibariskeun tampiling cabok pepe 2 juta. Eta nu digitukeun ku urang dibangga-bangga, engke malu hartian. Saha nu bakal aya hartian, nu bakal salamet? Illa man atallaha biqalbin salim. Anu hatena salamet. Ampura kasepuhan. Heupan urang mah kadang-kadang dikiaikeun ku batur, dipinter kajikeun ku batur, teu bisa ngaraksa awak-awak sorangan acan. Aduh banyak papatan aing mah dah. Oh aing bunuh diri sebenarnya mah. Kabatur mah bisa. Oi, muludan. Pak gede-gede, aing kumaneh muludan beutit kontok muyung talal. Ripus itu. Saha-saha mulu dia. Iya pan hayang bisa ngaraksa awak. Cacahan kabatur mah tahajud. Kumanehna mah tengah penting hudang kih doang, beres kih ka kamar ngihan pamajikan. Ini tentang kita men. Itu pandak, woi, ngamalkeun teh hese, ngamalkeun teh hese. Katakan ieu mah mudah-mudahan ya, letah kula ieu sing diberi hidayah ku Gusti Allah. Ceramah mah teu perlu pinter ngomong, nu penting ke hati ku polo nyelak kana hulu angen. Ih, ulah polo hirup mah. Daek teh boga anak polong lah, sabun sabun datang sabun colek, daek. Pak, ngomong nunggu sarapu, bo, hampura hatinya, nunggu suwisan ngomong pae renconan kan? Geus ulah loba kahaya, ayeuna mah mikiran, kumaha carana urang lamun dicabut nyawa husnul khotimah. Amin. Pan ayeuna mah lupa saya lain jawara, ayeuna mah kiai jeung kiai pas saya. Ieu. Mantap edan. Bang, urang mah nya, abatur mah bisa ngahayu-hayu karena ibadah. Asal esan dileutik kita berjamaah, urang mah kopi di imah. Allahu Akbar. Omong nang sepuh mah kudu boga rasaan. Udah sok loba kahayang. Laga yang nyandung dong heueuh beudi. Kudu awak teu jueuna. Boga pamajikan jeung mubazir eueuh tanaga. Kadang malam mah bisa naik, bisa turun. Bang, ayeuna mah geus lain usum jago-jagoan lain. Lain gendut tolol ieu mah baju leutik. Ya, makana Bu, urang mah kieu nya, mudah-mudahan urang kabeh sing bisa ieu ngaji diri. Jawara ge paling hayang disebut gagah jeung ngabelaan agama Allah. Urang bisa ngaji parukunan, bisa maca Fathul Muin, bisa maca Fathul Hab, lain titah di Pulung Minantu, lain titah bisa ngomean awak sorangan. Nu pinter ngaji loba, berarti kan anu sadar. Pamurang mah kadang-kadang boga masyarakat kurang harti ka urang, hewa asa dilunjak. Lamun urang ngarasa dilunjak ku masyarakat, nu sadar lain masyarakat, urang nu gede teh ngahargaan awak sorangan. Ngomong dari perkosa dia apa ini? Lagi nama dak kumaha siapa ya? Asal hidup bae malah. Yuk, kumaha carana supaya qalbin salim? Supaya qalbin salim. Diciumnya kuai. Kapolres, paeh aing gitu. Itu pandak kayak namanya.
jajawaraan ditewak ayeuna ulah-ulah ngadek dalem mak ngomong penyediaan batur pidana dia ulah gagabah aing makanya jangan kolong men bahala mah keluar di masjid batok jasna dihili-hilikeun Masya Allah tabarakallah ayeuna mah geus teu usum jajawaraan ayeuna mah iwalti bener ngaji pinter lain ditaadukeun lain jeung ngomean awak sorangan kita sieun ka Gusti Allah pan urang ayeuna mah sieun keneh kana larangan bulan daripada kana larangan pangeran heut ya kadang-kadang sieun keneh ka pamajikan daripada ka pangeran Masya Allah atuh katakan untuk bertambah Bu geus teu usum kikituan mah jasa rajan jawara gede kitu teh dipikir tulus tak gawe isin ka kolot ayo nama sebut jawara jawara kan cek teh kotong mah jengke ulah gagabah mang pokoknya mah ieu hayang boga rasa isin ka pangeran hayang boga rasa isin ka Allah hayang boga rasa bangga gaduh Allah hese pan urang mah bangga kudu ria urang lah samping tamer, samping PHS dipakai aja ngariung, yang sholat nggak biasa kayak atlas ya pangeran ngertiin dia bantah yang boga rasa bangga mereka Allah jika Sayyidina Ali karramallahu wajhah salah satu asbab di antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah diangkat jadi waliyun min auliyaillah karena gaduh doa ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan Gusti pangeran abdi cekap abdi mah teu dipasihanan naon atau cekap puas hati abdi mah tos ngerasa terhormat karena gaduh Gusti yang maha segalanya Allah itu baik loh kumaha teh bagana dia pangeran geuna biar manungga ka pangeran kepret miskin dia pangeran urang mah gagah santing naik kene salat kadang subuh ditiir ge jam 2 ngabadak dandangan berang penting salat henteu kieu ge dikepul sia edan mah kumaha teu bageuna pangeran coba heuh dak ulah-ulah nikmat penyakit teh Allah masih kana diberi nikmat mana sadu pernah burung eta buduk lamun digarok buat turun-turun nya ku pelem makanya Pak punten ya Sayyidina Ali ngomong gitu ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan Gusti abdi cekap puas ngaraos terhormat kepada abdi gaduh pangeran anu maha sagalana Gusti Allah wa ya Rabbi kafani fakhran an akuna laka abdan Gusti cekap hati abdi merasa puas bangga kepada abdi didamel dari hamba Gusti Allah eta kebanggaan urang urang mah jeung pangeran mah teu betah ai menta ka pangeran ai pangeran jeung betah anu ieu doang kuak dipejusan dipakai ngarokok mah dipakai ngabako sampai subuh meletup kuat jeung pangeran mah teu betah iya ngaji be leungit ulah bah bae ngariung bagi kajo pangareup lain pengalaman mikir tolong pandak ieu heuh nya singa dedak ya suping kana jubah dia poe kan pamangnya urang mah aya eling keur di papatahan ieu rada eling rada meus eling meus tilu poe be atuh kembali ke pengaturan awal di reset. Nah bedanya dengan hotspot itu nyambung ketika didekatkan, ketika jauh kan dari perangkat lain. Makanya bang, ya mudah-mudahan kurang puasilah kurang ningali Abuya Sidik bin Mahdum jadi ibroh pikeun urang horeng jalma anu endah mah amal solehna jalma nu qalbin salimah nu hatena bersih jeung Allah
70 genep tahun masih ngahiang keneh ke Tangaran. Bapak aing keur garet. Emang banget koren mah gitu. Masya Allah, Allah. Mohon maaf Pak Kapolres, inilah makhluk-makhluk langka yang hampir punah. Makanya harus kita lestarikan. Jadi ini salah satu kearifan lokal Pak Kapolres, mohon maaf. Mereka ini bukan tidak punya akhlak, mereka ini respon terhadap pengajian. Ya, mudah-mudahan sini diangkat di alam kubur nakasepnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Anu hatena salamet, nu hatena salamet. Nah, nu bodoh jeung nu bodoh mah pas saya, kita geus teu aneh. Di kadang-kadang nu ngarti jeung nu ngarti para sehat. Di belah ditu aya nu paeh. Ustad nu itu tengoling ka ustad nu ieu. Wah hewa kan nu itu. Dia mah licik cenah. Aya paeh di dia mah teu hubungi aing. Boga order ngarepeh maneh kopla. Atuh biasa teh si bos. Ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ieu urang kami sing diraksa ku Gusti Allah. Hei, nyian mobil mah aya sakolana. Mana? Dah, udah dihalukan ku dia moal marah aing mah. Ieu mah hitung-hitung karma aing baheula kitu. Nek busah kan dia udah dipol. Atuh aing mah jelas pagawakan ge balik cair. Allah, tabaraka wah langsung kurang parah teh nya. Kadang aing mah bingung ieu lamun rumah tangga pamajikan beakurnya. Bukan. Makanya coba ya, golongan laki-laki hati-hati, jangan anggap mereka remeh. Lelaki gede tanagana, kekuatan moal malik kabika. Coba pamajikan urang, beurang oyos, penting di oyos. Makanya hati-hati. Ya santri, ya lamun pamajikan datang ka imah ngeceprek, ulah gerang ngomong kieu, dia teu boga adab, teu boga akhlak, lagi berang penting teu dipake. Ulah gerang ngomong kitu ketinggian. Coba ge ngarti eta teh ya, lain ngalunjak, eta teh hawa capek pelarian. Makanya jadi suami jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami, karena wanita selalu jadi mengerti. Masuk. Allah. Teruskan lagi nah, teruskan. Bang, nya awas. Nyieun kapal udara mah aya sakolana. Nyieun kareta lojor aya sakolana. Nek nyieun sardentis aya sakolana. Tapi belajar ikhlas eueuh sakolana. Tolol dia balik-balikeun tolol. Jangan ikhlas balik-balikeun upload tamal nasib aing nu bagus goblok. Panitia udah dilonjak. Tah, polisi tewak tah, provokator tah. Ih, jangan menghasut orang lain untuk benci. Nah, ya, hiji ikhlas, kedua sieun ka Allah, isin ka Allah. Sugan mah nya, latihan mah nya. Latihannya. Pan urang mah punten kieu. Boro-boro aing nyacakeun Abu Ya Maklum, Abu Ya Sirik bin Maklum. Buang huruf. Aing mah Doang teh dong huntuan. Tunggu dia sholat ya kayak ku tai. Coba dia. Ya, ayo tanya. Sia udang sare teh penting jam 2. Can sholat Isya. Cai di luar. Wae lampu gelap dan hujan amprekan, loba bongkong. Can sholat Isya, keluar gua kira-kira hulu dia. Takut dihujahan.
Aing rek nanya, tengah poting jam 2 sia hudang, gelap dordar, hujan amprekan, kuek kompleng buta rajin, mules nakan orang hasil. Sedang kencai di luar, mana usum bobok, kira-kira pun hayang ngisin, kaluan wal dia. Percaya dia sholat telepon tai. Dia ini mah sempol ayam dia. Allahu Akbar. Katakan ya, mudah-mudahan berkahna Abuya Siddiq urang kabeh diberi kemuliaan ku Allah. Qala ba'dul ulama akramaka bi karamatin taratin ja'alaka dzakiran lahu walaula fadluhu 'alaika lam takun ahlan lidiryani dzikrihi 'alaika wa ja'alaka madhkuran bihi idh haqqaqa nisbatahu ladaika wa ja'alaka mazkuran 'indahu fatammama ni'matahu 'alaika. Asal hidup bae mah. Patu paingan lo kalau tanya lain. Lu udah haram dah aing finishing bener dah. Makanya ya mudah-mudahan ada secercah kemuliaan anu ku Allah dipasihkeun ka urang sadaya. Mudah-mudahannya urang-urang wasilah ngaji, wasilah urang hihijian jeung ulama, Allah ngangkat derajat ka urang kabehan. Ulah leutik hate hirup mah. Hei cenah aing mah bukan siapa-siapa, entah siapa yang salah. Ja'alaka zakiran lahu akramaka bi karamatin talatin. Jalma anu dipasihan kamuliaan ku Allah koreng tilu tandana depan kang urang mah nya ai keur kieu mah ieu sari gede ieu awak dia aing tawadu dileuleukkeun ka haeu nya ilang ieu offset beuteungna aing pamajikan aing guru cita tangah aneh pamajikan ngarieuhan salah nya Allah ya bener-bener jelema masalah bae nya salah bae jelema mah man kana mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawiyan jelema mah horeng ulah-ulah kesalahan terbener dia tuh daerah wae Rukia dia mah dia pintu daripada dia dong hidup cekin gede kahulu kayak dia babadian kunan dia santri kurung wajar ratusan kali ngisim 3 kali Allah dia kewain sapatan dia hei minta kemuliaan di Gusti Allah apunten ya Pak Kapolres teuing Kapolres nggak kieu heuseut kana ngomong sunat tuh dia Kapolres nah ya Kapolres menang sekolah dia mahal geus pensiun be atuh apir urang mah santri tuh buktina Abuya Siddiq geus 76 tahun maot urung keneh ya hampurannya bukan saya membeda-bedakan kasta Bapak Kapolres tapi ini tentang keilmuan ini tentang amal soleh hoi kiai mah paeh loba ngajarahan eta lamun polisi paeh anu ngajarahan makanya ya Kang mudah-mudahan ieu santri diberi kemuliaan ku Gusti Allah nya teuing dah urang teu jadi nanaeun ge nya asal loba nanaeun kitu teuing teu jadi nanaeun nu penting boga nanaeun makanan yang akan minantu mah mending santri santri mah jangan aya bae mah jadi di mah santri mah kadang-kadang teu boga pakaya dijamin dah barang mah moal kecewa tingali Abuya Siddiq ulah nepo geus 76 tahunna tempo perjuanganna teangan manakibna ka anak incu putuna kunaon ieu bisa eksis kos kieu ku sabarna pokona
ku zuhudna pada hayang nyeun pasanten bale rombeng ganti kadang-kadang mentereng pasantena mah santina teu tanggung aya awe 5 kasurupan bae tiap malam Sabtu jadi kasinggung Allah tabarakallah boga sampai 11 gitar bae aja bulu tapi rarasaan mah nya punten ya eta hayang katurut hayang boga santi rame teh teu asal pinter kiaina can kubu kadang-kadang aya nu pinter kiaina nya oh alfiah katala jurumiyah dilala yakulu pakai tepemu tapi tidak ada sekat turut ku santi asal sorogan santi salah cakok paeh tilu tapi lamun kiaina elosan wios hampuraan hilim lamun di santi baji minta doana minta izin enak rek mau masjid mangga tah kupinta jadi Abu Yazid ulah ningali hasilnya tingali prosesnya da urang ge teu mustahil bisa jadi Abu Yazid atau Abu Awe gitu season 2 nah kita itu tak kayak main slot elehan gitu tak orang mulia itu bukan tentang al-mukarram wal mu'azzam lain itu tadi pakai ku Zeus nukieu mah babari di download dan nukieu mah ya iya lamun ngajuru poe Jumat malam Rebo ieu maksudna eueuh dina bukuna kitu Mang Santri tuh Abu Yazid nya insyaallah tabarakallah teu pangisin Mang punten di dieu mah Bu disebut al-mukarram wal mu'azzam bener lagi tuh aya nanya dia mah gendut-gendut ya tuh aina RTCI RTCI itu RTUC pandangnya punten jalma mulia teh lain disebut al-mukarram lain ya Allah tabarakallah padahal makan tuh buktinya tuh Abu Yazid mana YouTube coba kok dia nu kieu mah leutik urusan ngaji leutik urusan nu kieu mah ya ngarek tukang amen dia atuh aya nya kilo kieu anjirok lah atuh make di bae tukang usaha bae dah Loh, mata duitan koplok dia dia besar masalah koplok dia aing ngomong order mata duitan kira mah aing lamun ngabejaan kaburun aing pelakuna dong can pernah mewek sapu-sapu ting mah aing dah Allahu akbar Bang ulah-ulah hayang doang Abu Yazid anu santri nu ribuan cik paribasa ngajina bae cenah ngangon doang tapi kos kitu ya Allah boro-boro hayang doang Abu Yazid rek jadi MC bae geus gati tak gati aing atuh coba banget dia kan dia coba aing geura gantian dulu dia aing aing geura Bang Luhur, hulu dia ada nanti tanda-tanda kiamat gitu ya Bang orang yang dimuliakan oleh Allah bukan tentang al-mukarram wal mu'azzam bukan tentang itu Masya Allah tabarakallah coba nu kasih kajian MC mari kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh al-alim al-alamah al-marhum buru kana meureun cik bulu dia ngeunah bulu ieu gigian ieu babari asal calangap atuh henteu emangna bohong dia lain make doa uap lagi dia mah uap akep hareup bae diburi lain ulah sok main udah kapan ceramah panjalma mah kumaha angle aya nu bisa maca kita mah calakan dicekel ditanya ke mik mah gibri kieu we lalagaan eta mah lalagaan oh geus dihampura bae lah dia palongo dia dah lah
kayak pedut diuyahan dia. Awas dah, saksian mewek dia dah. Bu, punten ya, matakan anak ibu nya lamun balik di pasantren ulah sok dipariksaan. Sia geus bisa naon ieu? Ulah kikituan geus. Nu penting mah ieu budak betah, ieu penting mah betah ieu geus. Ulah sok didajalan. Engke didajalan ge sosohoreun bae. Geus geurakeun meh anak teteh mah supaya manfaat ilmuna. Nu penting hiji betah di ngomong. Ulah ge lamun aya santri anyar tidak langsung kita ngaji. Coba teh bener resep tah ngomong Taurat tah ngebul. Ih beneran. Jalma can betah di ngomong kita ngaji atuh stres ge. Masya Allah tabarakallah. Coba gerak kadalin dia. Gerak kadalin. Ojan sampai balik. Mang, Bu. Eta tukang penceramah atuh kesalah atuh hampura. Mana jadi ngamen iya. Atuh lamuran atuh ngiblat teu dipewat wajar lah. Pak. Jalma karak 3 tahun masantren geus hayang diajar teh ceramahan. Ai. Ulah bae ge ieu. Loba salahna. Ngan sugan bae dihampurannya. Kita sadar. Coba gerakan dia sih, gerakan dia. Gerakan dia sih, coba. Gajar kuai ngomong aya aing di durian kuai. Maca hadis, saudara-saudara sekalian, jangan berhenti ngaji. Sana dan dunia oyong 3 kali ulah orang ngaji. Sebab Rasul bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli syai'in qadir." Kemana banget dia ngadalin? Teuing santri nek bu gondrong tah. Mendingan bu gondrong pinter ngaji daripada lu buat aku pakai kotok. Ibu punten ya, punten. Lamun ningali santri ulah ningali keur masantren. Ada bonteng. Rusak dempo santri keur masantren mah rusak. Atuh ngaranna keur didaur ulang sampah. Ibu rek nyen imah mesen kusen ka material, ulah sok hayang nyaho barang dieuna, geura percayakeun bae. Engke geus anggeus teh. Eta mah keur diserut, ulah dideukeutang ngebul. Ngebul kana mata. Panjang teh jeragan santrinya doang gitu tah. Terus pokoknya pasantren itu bae. Doakeun bae supaya betah hasil ilmu manfaat. Engke teh pakarukan. Mun bae nasi beureun mah. Ya, sebab lamun ngahareupan santri dikobong kene rusak kos ieu tah. Dongsong kurang banget. Wah. Ulah-ulah kiai ku balik dem-demen saya mah guru nanya kurang dilalagakeun. Kuat aya kiai turun di mah di kalengitan sendal pareng pisan dihiri pake kahungan seuneu. Ih ulah apa. Keren kembali. Santri mah hirupna kitu. Rezeki kiai rezeki santri. Lain hidup mikir